lamun siang lahiran eta anak sia goreng jiga si Aono. Pasti geuris lah jiga aing mana. Tapi lamun anakna lalaki mah pasti goreng jiga si Aono. Siang ngaledek aing geus lah jiga aing. Aing mah yakin 100% lamun anak sia lalaki goreng. Ganeng sia ganeng. Akang dititah kunyai daek henteu. Daek teu Akang. Nitah naon sih Nyai? Meuli susu Akang. Atuh Nyai be meuli ka ditu ka warung. Di warung mah eueuh Akang. Ieu mah susu ibu hamil. Oh, susu ibu hamil. Heeh, supaya anakna sehat. Teu jiga Akang kurang gizi. Tuh si Nyai mah sok ngaledek bae. Atuh bener meureun Akang mah kurang gizi. Jaker orokna tilok dibere susu. Oh atuh mana duitna? Akang nyaon teu? Meuli susu naon coba? Atuh asal susu be Nyai. Tuh si Akang mah teu boga ka nyaho atuh susu ibu hamil Akang. Geus geura duitna kadieun. Enggak, Akang tangguhan di dieu heula nya. Nyai nek nyokot duitna heula ke beulikeun di Alfaq atau di Indomaret nya. Heeh, lah kebel-kebel. Ya Akang geus geura beulikeun ka ditu. Awas ulah nganjang heula nya. Arek Nyai. Awas be lamun nganjang mau dibukakeun pintu ku Nyai. Balikin ulahnya susu. Ya kalpa mah jauh. Lamun teu dibelikan si Nyai pasti ngambek. Balikin bae lah. Gitunya yang ibu hamil. Oh iya Bro. Bangun bae. Nyai na di sana. Buku geus 4 bulan. Pi, kangono toke. Atuh pan mana mama aconur. Maco sih, tapi masih peot. Geus lah, bagi tur. 75 kangono. Atuh ieu duitna. Atuh kuliah pulangan. Mau dipulangan lah kembaliannya jeung Nur be. Lah aing mah dur. Lumayan 75.000. Mudah-mudahan anak aing sing sehat, sing geulis jiga aing, ulah jiga bapana. Sinarian si Nyai nyeduhkeun susu jeung aing. Biasanya nyeduhkeun kopi ge ku harese. Minum heula lah ku aing. Kieu amat rasana ya.